Mak, nah kenaon ieu motor urang mah, awas mak, dipake. Ari insek atuh, kira oge milu diuk. Naon eta si anak muda jeung si Mama Rabi rariweuh kitu euy. Tepos sampeurkeun lah ku aing. Wis sarik mak yeuh, motor rek dipake awas yeuh lah. Ari insek atuh. Aya naon sih teh aya naon? Oh iya bos, motor urang ditumpakan ku si Marabik bos. Urang rek mangkat puguh tah si emak. Oh, iya teh motor mana anak muda? Ah, ngawaduh iya si Mama Rabi. Nah waduh lah. Mak, itu aya naon sih bos, aya naon bos? Sing heula anak muda. Mana ka dia sok ka dia? Di dia di dekat abi. Kieu anak muda, tadi teh si emak teh diuk di dia, heeh. Diuk di dia ya. Tak urang teh liwat di ditu teh ka dia. Ditanya karena si emak, urang teh itu cenah mogok motor teh cenah. Terus kumaha atuh bawa ka bengkel? Lah, pacenah pan teu gaduh artos, atuh cenah pinjam ulah 100. Tah, ku urang teh dibere duit 100. Oh, gitu bos.